Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Bomber alias Asep Kadek. Saya Uis Kartini. Saya Goldberg. Jadi konten ayeuna urang ngobrol-ngobrol tentang pengalaman horor lah. Bulan KBG udah pasti boga pengalaman horornya. Horor. Ayeuna kan ninggang bulan puasa, tapi udah bulan puasa ge pasti aya we. Pasti aya we nya. Bulan sanu ngalaman pasti kayak komen we lah di handap. Pengalaman Jadi mengerikan kumaha. Oke, di kolom komentar komen. nya tong hilap oge subscriber lah channelna. Like komen sareng share-na tong hilap. Jadi pengalaman ayeuna nu kahiji rek dicaritakeun ku si Mang Asep Bomber. Namanya boga pengalaman, tapi tidak urang bagian oge nyaritakeun pengalaman. Asep Galon. Asep ngobrol tentang pengalaman manehna. Pengalaman abdi ya menyelira gitu bahwasana anu ngaranna curig dedemet eta teh aya gitu pengalaman ya. Tapi kan wih gitulah di daerah ieu lah daerah eta tah anu terangnya di kolom komentar anu terang daerah eta teh Derwati anu pas jembatannya Jembatan tol ya. Ngopi wae. Jembatan tol ya. Tapi kan wih ti iyalah rencangan temu 12 langkung 30 menit setengah satuan nah. Isi duaan aset ya saya biasa we gitu ngejalakan motor pas ieu nyauran di rencangan di belakang teh udang teh jelema teh udang teh nya pas di ka tukang lain euy buat teh babaturan paingan teh milik anjing. Oh, jadi posisinya meureunnan Mang Asep teh wih gitu wih tengah wengi kalabah jembatan kalasaan ciga aya nu bonceng rencangan berat gitu kita nah di gorowan teh bray tengah jawab wae kita penasaran dia noong di nu kaca spion terjelas pasti tinggal ka tukang waduh alaki kan semu ieu lah si rot mukana teh kumanya semu geuneuk gitulah bucat warna mata puguh raut mukana teh puguh lah gitu. Eta pengalaman pas kesaacan bulan puasa. Saacan bulan puasa. Nya sih emang ngaran-ngaranna makhluk halus pasti aya wae yang urang berdampingan. Kan asalkeun meureunnan tengah ulah ngaganggu we da urang sarua teu ngaganggu. Beureun mata kitu ge meureunnan hayang ngiring. Jiga nama eta. Intina kieu we lain bismillah, lain babacaan emang sih buat itu dia panasnya. Pembacaan mah pasti panaseun itu ge. Cuman kita menghargai adanya dia. Minta izin lah intina pamit assalamualaikum naon sih da bahasa mall meuli. Ya, bener. Assalamualaikum pamit kumaha boh ngalewat ka kuburan ge kan teu sagawayah ngalewat. Deug-deug meureun anjing ciga hayam ku lintingan. Tadi di pengalaman etanya istilahna di dieu jadikeun kumaha nya sakan mataknya pesan ti eko mah yey mun perjalanan balik tengah peuting sorangan pamit heula misalnya lewat nu angker pamit assalamualaikum dina hate babacaan lanjut teh ngompol inget ka Gusti Allah ye daru kitu mah da bahwa manehna aya kitu di dinya lah intina mah jangkrik sia panas itulah kumaha main tengah dan nu kitu oge najan teu kaciri tapi istilahna lah ningali itu bawasan orang teh aduh ieu jelema cenah teu sopan kaing gigi ilihan kaing ya tingalikeun paing sia kanjeutna paing cenah diieun lah jadi gitu nah eta gitu pengalaman di dia gitu maksudnya salajengna nya ieu ya keun cukupnya di abdi mata eta parahnya Pok. Anjing kenal setan. Gil meni.
Siap kan sih? Nyao enggak apa. Kamu nih? Iya. Dilanjut. Terserah orang mau lanjut silakan. Ya tisu saya. Elap dapur. Iya untuk kuat. Mau kenapa kita teh naon? Mau. Tadi minum naon? Teh urang teu minum naon itu utahnya. Lap. Dapur saya di dapur deket WC. Mana? Ini. Gila ini. Halo. Jalan teh lah. Naon? Aduh. Gila. Lap. Baca. Itu pengai itu. Naon? Pang baca. Enggak jauh mata. Hah? Kenapa nih? Utah nyeri. Lihat tadi. Goblok. Kayak kita pilih masih prank. Masih pilih. Macam pilih prank anjing. Mana panik? Panik anjing cuman aing non bangsat aing. Lagi panik ya. Soak aing mah lain panik. Mun aing naon nih jeung baca aing terataan. Lain eta teh gegetih babadawan yang mana yang apal mari Mas Strawberry teh jeung pewarna. Anjing bae. Enggak ada kian konten prank kan soalnya aya nu ngomen. Nyen prank Wah, sebenarnya. momen ya. Nyen prank nyobaan nyen prank ya. Anjing aing panik bangsat mun aing naon. Saya terataan. Bukan naon cai. Aing geus panik bieu anjing naon cai. Aduh anjing.